jelema teu iman kana eta ayat. Cetakan ku ayat geus disengker geus di naon dihalangan ku eta ayat tapi loba jalma ngaku-ngaku jadi nabi. Saya dengar tina sabana nabi malah jadi nabi. Ayatna ya. Angka dari bisian ngangken jadi nabi tuturkeun deui Quran. Saha yang talisna aya di Garut? Ayat saha? Tukimi? Sensei teteh ibadahna sholatna yang arep kawetan tapi masih kene dituturkeun segala ayatnya anu mengikutina. Nah ari anu laraskeun api lain tapi anu lain ditutur kade seperti itu. Sesat menyesat kan sasar menyasar kade bisi kitu dina ayat jelas dituturkeun Quran tapi ayat anu